Assalamualaikum teh. Waalaikumsalam. Punten ngawagal waktosna tepangkeun wasta abdi Wuri Azizah ti 10 Mimpa hiji. Dina waktos ieu abdi bade ngawawancara teteh ngeunaan Covid-19 kana kagiatan belajar. Mungrupina nami teteh saha? Tepangkeun nami abdi Isma. Oh muhun. Di dieu abdi bade tumaros sababaraha patarosan. Tos halios teh? Muhun teu sawias mangga. Saur teteh naon sih Covid-19 teh? Covid-19 teh panginten panyakit anu disebabkeun virus nu biasana nyerang pernapasan manusia. Di kaayaan ayeuna kirang sae kumargi ayana virus 19 sareng diajar oge kirang efektif sabab kagiatan KBM dialihkeun jadi di bumina masing-masing. Kumaha pangaruh Covid-19 kana kagiatan sakola ayeuna? Lamun menurut abdi pangaruhna lumayan ageng. Kusabab murid-murid ayeuna ngarange HP diajarna. Sareng oge atanapi aya nu teu gaduh fasilitasna. Sareng khawatir sacana rarusak kusabab ningalikeun HP wae ti enjing nepi ka salesai daring. Salami diajar daring, naon kasusahan nu diraos? Menurut abdi teh paling tunduhnya sareng sesah nerep materina. Terus nu kadua bosen pangintennya gitu. Kumaha carana nyegah virus Covid-19 teh? Paling ulah dongkap ka tempat nu seueur jalmina. Teras lamun bade kaluar ti bumi terapkeun protokol kesehatan, ulah hilap ngubah panangan, sareng seueurkeun emameun nu bergizi. Pendapat teteh ngeunaan jalmi anu ngalanggar protokol kesehatan. Kadang sok keuheul ka jalmi nu sok ngalanggar protokol kesehatan sareng nu teu percaya aya virus ieu teh. Ngan balik deui ka jalmina da nu rugi kan jalmi eta nyalira kan gitu. Harepan teteh kangge kapayuna kumaha? Muhun mugi corona singgara teu aya sareng mugi tiasa uih deui kakaayaan sapertos biasana. Mohon hatur nuhun teh. Sami-sami. Punten bilih aya katepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.